Sampurasun. Simkuring sapara kanca dina dinten ieu baris midangkeun ngeunaan tradisi nu aya di salah sahiji kampung adat nu aya di Jawa Barat nyaeta Kampung Pulo. Sajajan eta tepangkeun simkuring patur. Mastapun Igriat. Wastapun Arisman. Nah, sakitu wae nu aya di simkuring wilujeng nyakseni. Kampung Adat Pulo mangrupa salah sahiji kampung adat nu aya di Desa Cangkuang, Kacamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hal eta lumangsung alatan pasukan Mbah Dalem Arif Muhammad kapaksa mundur nalika ngalawan penjajah Walanda. Lantaran ngarasa kuciwa jeung era ku Sultan Agung Mbah Dalem Arif Muhammad tebalik deui ka Mataram. Ti harita nyebarkeun agama Islam ka masyarakat di wewengkon Kampung Pulo, nepi ka pupusna dimakamkeun di Kampung Pulo. Mbah Dalem Arif Muhammad ninggal genep anak, 5 awewe jeung 1 lalaki. Dina hal ieu di Kampung Pulo ngandi wangun genep imah padeukeut belah kenca jeung katuhuna aya masjid pikeun salat. Ayeuna Kampung Pulo diwangun ku genep keluarga anu jumlahna aya 23 urang. Jeung populasina teu bisa leuwih ti 20 genep urang. Sistem pusakanya eta imah adat anu dibikeun ka budak awewe pangkolotna. Kukituna sistem kulawarga di Kampung Pulo kudu nuturkeun garis indungna. Lamun aya anak lalaki anu kawin jeung nikah teh umur 2 minggu putrana kudu ninggalkeun Kampung Adat Pulo. Tepatna antara Kota Bandung jeung Kabupaten Garut nu jarakna 2 km ti Kecamatan Leles, 17 km ti Kabupaten Garut, jeung 46 km ti Kota Bandung. Belah kaler watesna jeung Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora. Belah kidul watesna jeung Desa Sukarame jeung Desa Margaluyu, Kecamatan Leles. Belah wetan watesna jeung Desa Tambak Sari jeung Desa Karanganyar, Kecamatan Leuwi Goong. Jeung belah kulon watesna jeung Desa Leles, Kecamatan Leles jeung Desa Talagasari, Kadungora. Kampung adat ieu ayana di Pulo Situ Bagendit sarua jeung Candi Cangkuang, kuburan karamat jeung situs museum. Imah di Kampung Pulo wangunna segi 4 jeung tipe imah panggung. Hateupna bentukna julang ngapak. Imah 4 hateupna. 2 hateupna silih tepang dina garis miring, 2 hateup lainna pesawat kontinu anu ngawangun hiji sudut tumpul antara garis tempat 2 papanggih. Wewengkon tambahan miring hateupna katelah leang-leang. Dasar 2 sisi hateupna bentukna siga tanduk lempeng anu mindeng disebut gunting cagak atawa cakar hurang ku pulas tina serat lontar sangkan leuwih kuat. Hateupna bagian hateupna nutupan ruang tamu make awi dipasang ngajajar. Nu sejena sabagian panutup hateupna dijieunna tina alang-alang, jerami jeung serat lontar anu dibeungkeut pageuh ku tali awi nepi ka luhur hateup rangkas sarta dikuatan ku paku sangkan leuwih awet. Lalangit atawa siling dijieunna tina bilik awi kalawan anyaman kapa. Pamasangan stan diteuneun di luhur sarta di handap disimpen sajajar awi bulet kalayan jarak anu sarua antara bilah peso awi. Tihang dijieunna tina kai pikeun ngarojong figura hateup
lantai jeung salaku bagian tina rangka wangunan imah utama nu kudu 16 tihang. Pikeun pondasi tihang imah make batu alam bentukna rektangular. Tembok dijieunna tina bilik make anyaman pola anyaman salianti dipake salaku pangikat pikeun kayu. Paku oge dipake pikeun nguatkeun bagian konstruksi wangunan. Tembok imah batu kapur bodas caang. Panto dijieunna tina kamar sasag jeung kai rektangular. Panto imah umumna ukuran bahan jeung wangun hal anu sarua. Ukuran pantona kurang leuwih 1,75 meter kali 1 meter. Jendela biasana dipasang secara vertikal jeung kayu dina jarak nu tangtu nu sok disebut jalasi jeung pantona tina kai dipake panutup. Anu terakhir aya lantai dijieunna tina bilik atawa anyaman awi nu wangunna sarua jeung tembok anyaman imah motif kepang. Lantai kamar rengse ditataan dina awi bulet gembleng. Golodog dijieunna tina kai anu ditempatkeun di lantai. Handap nuju ruang tamu jeung panto dapur handap. Pantrangan nu aya di kampung pulo nyaeta teu bisa nambahan atawa ngurangan dina wargana atawa jumlah imahna. Siga ayeuna imahna aya genep jeung hiji musola anu mangrupakeun cerminan tina jumlah putri-putri Mbah Dalam Arif Muhammad. Penerus nu nyicingan imah adat kudu turunan jeung anak cikal unggal kulawarga dina wangun kulawarga bati. Nyaeta hiji kulawarga atawa kulawarga anu diwangun ku bapa, indung, jeung anakna. Larangan ngawangun imah nu hateupna prisma ieu patalina jeung kajadian tragis nu karandapan ku anak tunggal Mbah Dalem Arif Muhammad anu dicaritakeun tumurun-tumurun ku tokoh adat. Kapan hiji-hijina anak lalaki Mbah Dalem Arif Muhammad geus cukup umur pikeun nyunatan. Upacara nyunatan dilaksanakeun ku cara diarak atawa raden nganten dina tanduh anu bentukna prisma. Dina bari diarak, jol datang angin nu gede anu nyieun arak-arakan kiruh jeung ngabalukarkeun. Ieu raden nganten akhirna ngantunkeun. Pikeun ngelingan kajadian ieu, kampung adat Pulo Pamali hukumna kampung adat nyieun hateup anu wangunna prisma. Lian ti eta neunggel gong gede oge masih aya patalina jeung kajadian kacilakaan raden nganten. Dina ieu kajadian teh gong gede mangrupakeun alat musik dina gamelan pangiringna. Ku kituna pikeun mieling kajadian ieu kampung adat kampung Pulo Pamali ngadangdingkeun gong gede. Upacara tradisional anu masih dilaksanakeun di kampung pulo nyaeta upacara anu patali jeung daur ulang kahirupan manusia sapertos kawin, kakandungan, ngalairkeun orok, ngantunkeun, gawe tatanen, nalika ngawangun imah, oge ngamandian pusaka. Kagiatan upacara mandi pusaka di kampung adat Pulo kudu dilaksanakeun dina tanggal 14 Maulud. Kagiatan ieu dilaksanakeun di tabuh 12 beuting nepi ka jam 1:30 beurang. Dihadiran ku genep urang kulawarga anu geus dicicing di kampung Pulo sarta sakabeh kulawarga anu geus eueuh. Cicing di wewengkon kampung Pulo, salianti eta aya oge urang luar kampung Pulo anu datang nyaksian upacara ngamandian sababaraha pusaka ditinggal Mbah Dalam Arif Muhammad jeung karuhun sejenna. Upacara ieu dipimpin ku pamimpin adat atawa anu ditugaskeun ku pamimpin adat memimpinna. Runtuyan kagiatan upacara ngamandian barang pusaka dijelaskeun kieu. Kagiatan upacara dilaksanakeun di imah saha-saha nu diangkat ku pamimpin adat. Sateu acan jam 12 peuting, kulawarga jeung tamu kudu hadir pikeun nyakseni upacara bubuka. Sameme upacara adat dilaksanakeun, pamimpin adat nyiapkeun pakakas upacara, diantarana 4 wadah buah anu diisi cai, disiram kembang 7 rupa, kain bodas, boeban, sasajen, 2 kalapa hejo ngora, rujak, kopi pahit, jeung kopi amis, jajanan, endog hayam, paupuyan, kemenyan, sangut tumpeng, minyak sengit, ikan bakar istimewa, dicokot di tasik cangkuang.
Pusaka anu dimandian disimpan dina lawan bodas beueh larang. Pusaka-pusaka diantarana sababaraha rupa keris, parang, meriam buleud disimpan dina dulang. Sababaraha rupa kujang, rupa-rupa batu, iteu kai, jeung pusaka liana. Tepat jam 12 peuting teu parupuyan mimiti hurung menyan oge diduruk haseup seungit menyan minuhan ruangan imah. Pamimpin adat ngawitan muka acara kalayan nepikeun tujuan upacara. Salajengna ngalaksanakeun tawasulan ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalayan ngaos sholawat Nabi jeung doa-doa sejenna. Ritualna dimimitian ku ngumbah rupa-rupa keris anu dicelupkeun kana cai anu disiram kembang 7 rupa anu dipirig ku ngaos sholawat Nabi ku sakumna jalma anu hadir. Salajengna kabeh pusaka dimandian ku pamimpin adat. Sanggeus dimandian disemprot ku parfum tuluy diasupkeun deui kana tempatna. Sanggeus mandi pusaka dongkap, pamimpin adat nutup upacara ku doa. Saterusna masyarakat diajak ningali sangu tumpeng anu geus disadiakeun. Sanggeus kitu runtuyan upacara geus rengsek. Sakitu anu tiasa dipihatur upami aya kalepatan dihapunten. Kumargi jalmi mah teu jauh tina lepat, upami bala-bala teu jauh tina leupeut. Hatur nuhun.